A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala hatmun ana kulli dhi taklifi ma'rifatun. Wa qala tuluy ngadawu kana ieu nadom hatmun wajib ana kulli dhi taklifi ka sakur anu kataklif naon ma'rifatun yen nganyahokeun bi anbiya'i ka para nabi ada tafsili netepan kana tafsilna qad ulimu anu nyata geus dikanyahokeun bitil ka hujjatuna dina ayat watil ka hujjatuna minhum eta tetep tina eta ayat samaniatun ari 8 min ba'di asrin tina sabada 10 waya beko sareng nyesa saha sab'atun 7 wahum jeung ari ieu sab'ah Idrisun eta nabi Idris, Hudun nabi Hud, Syu'aibun nabi Syu'aib, Solihun nabi Soleh. Wahakada jeung nyakitu deui Dulkifli nabi Dulkifli, Adamun nabi Adam. Bil muhtari kalawan Kanjeng Nabi Muhammad qad khutimu nyata geus ditungtungan. Wa mimma jeung eta tetep tina perkara yajibu anu wajib naon i'tiqaduhu nekadkeunana ieu ma aidon deui anna qarnahu kana saestuna kuruna Kanjeng Nabi Abdulul Quruni eta pang abdolna kurun summal qarnu tuluy kurun alladzi anu ba'dahu dina sabadana ieu Kanjeng Nabi summal qarnu tuluy kurun alladzi anu ba'dahu dina sabadana ieu ladzi. Wayang bagi jeung perwiyogi penting risah sinpikeun jalma naon aya ripayan nganyahokeun jalma auladahu meureun auladahu ka para putrana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wahum jeung ari ieu aulad sab'atun eta 7 ana sahihi netepan kana kaul sahih Sayyidunal Qasim tegasna Sayyidina Qasim wa Sayyidatuna Zainab jeung Sayyidah Zainab wa Sayyidatuna Ruqayyah jeung Sayyidah Ruqayyah wa Sayyidatuna Fatimah jeung Sayyidah Fatimah wa Sayyidatuna Ummu Kulsum jeung Sayyidah Ummu Kulsum wa Sayyidina Abdullah jeung Sayyid Abdullah wa huwa jeung ari ieu Sayyid Abdullah al-mulaqabu eta anu dilandih bitayyibi ku ngaran Thayyib wa Thahiri jeung ngaran Thahir wa Sayyidina Ibrahim jeung Sayyid Ibrahim wa kulluhum jeung eta tetep wa kulluhum jeung sakabehna sadayana ieu putra min Sayyidatuna Khadijatul Kubra eta putrana Sayyidati eta ti putrana Sayyidah Khadijah Al-Kubra illa Sayyidina Ibrahim kajaba Sayyid Ibrahim pamimma riyatal kibatiyah eta tetep ti Maryah Al-Qibti wa hada jeung ari ieu
akhiru ma eta akhirna perkara ya saro anu parantos ngagampangkeun hukana saha Allahu Gusti Allah min fadlihi tina padolna Allah wa karomihi sareng kamuliaan Allah walhamdu jeung ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam wassalam sareng muga maparin rahmat saha Allahu Gusti Allah ala sayyidina kadunungan urang sadaya Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng kakulawargina Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng ka sahabatna Kanjeng Nabi wasallam sareng muga maparin kasalamatan. Alhamdulillah kitab tijan ngalogat Sundana ngalogatna wungkul parantos rengsek mudah-mudahan sing manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wonten dina sagala kalepatana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.